masih digocek, disundul, digeblos gitu, masuk lagi. Wow. Wah, nomor 7-nya murah kali ini. Ada siapa di sana? Waduh masuk. Wih. Tuh, tampaknya mengenai tiang masuk lagi. Ada. Tap. Hiha. Wah, iya. Tap. Woo. Oh, cukup luktek anu deui wae ya budak. Stres kana tadi tinggal ke bawahna. Jangan jangan budak. Daripada jenuh nempokeun awi anu telempeng marengkol di lembur loba pikiran ning di dieu ningali awi anu lempeng jajeg mengkol tiga toge tiga toge bari ngalamunkeun tentang si Grembutut. Hirup teh sangsara teuing. Keur mah duit kosong. Endong itu, endong lah. Ting nama. Geus aya mah hayang diuk-diuk sugan. Sugan wae. Mending di dieu. Metan. Pang pengawas si bosna mending matol. Lah. Jangkung teh. Nah, si jangkung teh. Kek. Bisi nyamuni gitu di mananya? Kek sugan eri. Si bos mah teu ngira yang digawe kieu sih cuma aing teu bisa nganaha di kebun teh. Kamari digawekeun. Jadi sekretaris kah ka diri kieu ngagantikeun si Kucrit aing. Main setelan juga. Kebon deh, nah itu dah kararieu dia gini, urusan si Kucrit mah balik gimana? Wah, ya si cangkung teh, cuma ngerengkeun sugan mah. Jomblok karatan. Aing geus saha di wae aing mah. Si anjing sugan teh saha? Jomblok karatan kaganti si Kucrit juga digawekeun dia kieu. Nyaho aing we ya. Di bos mah teu balik. Pindah profesi kitu mah. Galau aing. Wah. Mending meh galau kunaon? Aing mah galau teh ku si gendut. Maneh mah galau teh dipindahkeun pagaweanana. Pagawean aing jadi sangsara cuk, aing mah teu balik lah si bos mah. Syukuri ngalah duit. Urang mapan pertanian lobana. Anu kitu juga borok jeung laler. Tenan cek untuk berka dia paingan ku aing cang di ditu eueuh di kebon awi eueuh. Budak mah dipindah ka dieu tali rezeki untung aing make jaket deui ya. Klok, nah mana ka dieu? Bos. Ini sih mah rumah sebatang batangna urut teh tisuk aing. Kan aing ngomong-ngomong dicarekan. Nah, ngalempengkeun awi aing teu bisa. Balik dah aing boga bos teh. Nya heueuh. Nya piraku teuing awi kudu dilempeng-lempengkeun ek kumaha toge we ku bengkok. Aing tampilan kieu tadi na keren aing. Jadi tapi cocok. Sarua jomblok karatan eno mah. Jomblok karatan, Bros. Ke rumah geus sangsara deui aing. Kong, nah cenah teh si Kucluk bin ka dieu. Nyawa neang aing meureun, Bos. Neang maneh? Dok nama di tang. Kuatir, Bos. Kuatir. Heeh. Kuatir kunaonna? Tadi bare hakaneun. Eta eta. Dibere cai dulu yo, cai asam anjing teh. Atuh mana teh bahan kuat. Biar kuat. Cai ini
Wah. Halo, assalamualaikum. Oh iya, aneh Sultan dari Arab. Duit aneh banyak. Harim aneh ada 4. Yang 8-nya semuanya pergi meninggalkan saya. Anda siapa? Mr. Kere. Saya duit aneh banyak ini. Mulus aneh gak habis-habis. Istri aneh yang satu hobinya berenang, saya buatin rumah di dalamnya ada laut. Yang 2 hobinya pelihara binatang, saya buatin rumah di dalamnya ada maung. Rumah aneh di atas awan. Awan aneh cor, laut aneh las. Apa? Ente mau mobil, aneh kasih 10. Mulus aneh gak banyak-banyak. Gak habis-habis maksudnya. Ya Sultan, saya Sultan dari Arab. Nah, harim aneh ada 8. Yang 4 kabur, yang 4-nya yang 4-nya ngabisin duit aneh. Tapi pulus aneh gak habis-habis. Ente mau apa dari aneh? Nanti aneh beliin bajai sama pabrik-pabriknya sekalian. Mobil aneh ada banyak, gak kehitung baunya. Kunaha? Apa? Pulus banyak, gak kehitung orangnya. Ya, mobil ada 4, saya kasih anak buah 2. Pulus aneh, setiap bulannya bertambah terus. Pekerjaan aneh menghayal. Ya ada juga pekerjaan saya dari sana. Saya kerjanya di rumah sakit jiwa. Jadi pasien. Ini transfer nanti duitnya buat Anda. Mau berapa? Mana teh? Kunaha? Pegat Sugan. Nanya ke Sultan Arab lain. Sultan Arab. Sugan mah kayak notis. Notis ini nak. Kayak notis teh. Duk, sudah kumpul Celsius notis. Panas cuma. Anjing palingan apa ulun nelpon aing ngomongnya. Allahu Akbar. Ulun nelpon. Allah. Nah, berarti kayak notis. Tadi ngagelet. Ayeuna teh zaman hipnotis. Keur mah aing bisa digaji. Ayeuna ketipu di kudu kitu nya kara tambah bangkrut meureunna. Bangkrut mah bos lah. Udah disebutkeun kitu nama. Era. Geus oge geus beres malah maneh geus isu karunya aing balik. Oh, capek da teh bere parab mah. Aing mah tadi itu di warung Binang nganjuk ku sabaraon. Loba. Teu hitung. Bebeja ka aing. Oke balik bos 12.5 naon na? 25.000. 25.000. Murah geus bayar sorangan lah. Sultan Arab ketindian. Halo Sultan Arab. Ayo motor mau dibawa. Motor aing tinggalan. Bang bro naik. Ya. Ya bos kita bawa ya. Udah dah. Bos, anjing bukan ada tanda. Tolong. Naik. Oh, langsung. Berangkat. Dagoan bos, tinggalan. Wah, rasaan teh tadi tuhan bos. Bisi guntungan. Wah, asal tinggalan. Bener. Oke, ungguan dia bos, aduh. Halo bos. Wah, mana cuk? Sengira mau motor teh. Kasih bos. Main dulu aku dulu. Baik lah. Bos. Oh. Bos teh. Oke. Apa bos tapi labuh itu. Duduk namanya dibutur. Aing belum tentu Rosi bisa ngujang akol ke dia. Mbak, jalan-jalan cari juga. Ya. Aduh, kurung tanah aja. Tapi lama orang mah bisa jalan-jalan ya kadi. Aya pernah mah? Dukanya pugu itu kembang naon Tapi ada kayu. tah ieu nu kieu wa kembang naon ieu Betungu.
jawer kotok kita. Jawer kotok. Nah, kiraku. Ngaho, gimana apalna wa teh? Iya urang mah karek apal ieu teh. Zaman Gogel. zaman Gogel nempo dina naon? Naon teh? Apal gogel ani? Ayeuna TV teh da aya ieu kotak segede kieu naon teh da. Jelema ngaromong di TV teh naon. Nah, lu katoing TV kotak jeung kawas naon teh urang mah teh apa rupana oge teu parugu ngomongna wa mah. Ayeuna zaman canggih wa. Canggih teh atuh piraku urang teh apal ayeuna zaman ayeuna. Ayeuna teh urang supong elek stres, Bro. Ah, kitu cek bahasa gaulna mah kitu. Sebenarnya mah teu ngarti dah ngomong naon tadi teh. Teu ngarti dan canggih non artinya canggih. Canggih teknologi teh zaman maju gitu, zaman hadirna teknologi. Ya canggih HP oge paling suluk. Sarada paling teh war-warna teh tinggal nempok zaman WA ini mah udah mau ngerti lah wa mah aja cong teruskan dia nama. Iya bang, lah iya deh mana? Si uwanya, ayo teh paling patilasan uwa teh anu dijual ke bos Anggi, kira aku poho deui di kebon di mall. Tukang dirobah ini mah. Dirobah kumaha na itu? Dirobah jadi kieu Tegal jamuju di dieu teh. Iya. Tegal sharing. Iya jadi dibalik ya lo anu kituan. Coba polybag. Ya. Ih hideung. Ih polybag gitu. Polybag. Aduh. Cuco paling juga mama aki-aki gitu. Guna nu batur embung. Kayak nu mapaikeun. Yang satu cuma di Tunda, nu batur. Bisa pakai itu siapa? Kemana nak? Balik lagi. Balik. Oke, era di pajamahan batur. Balik ini mah. Kaditu kemana? Mana cai? Tadi hol di mana? Urang poho deui. Nya lagi atuh. Siap. Aing mah. Panua dan pengajar kadieu langsung jalan-jalan. Lah, teh poho deui. Sudah kita jauh deui tadi tuh. Kamana kitu? Balik. Nya lagi atuh. Kamana jalanna? Sasab deui. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami baru saja membuat video yang episode ke-16. Ya, semoga menjadi motivasi Buat kalian semua. ya. Dan selalu berkarya untuk para YouTuber. Dan sekarang baru selesai ya? Ya, baru selesai. Dan mohon doanya nih. Dan subscribe sama like-nya. Selesai. Ya, komen terus. Terus apa lagi? Tonton terus. Share. Ya, share. Dan maaf bila ada kata yang tidak enak atau menyinggung atau peran yang tidak enak buat kalian Dan kekurangan ada orang yang juga ya kekurangan aktor. Nah, semoga mohon doanya saja dari kalian semua. Semoga kita membuat terus berkarya dan selalu tersenyum atau gimana? Ya, Kita kategorikan saja sebagai hiburan untuk budaya ya. Tidak perlu diperdebatkan. Pak Kadir, ngomong dong ah. Mana ya Pak Kadir? Hei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, ya lumayan banyak yang disampaikan. Tangan di atas. Jalan. Yang penting kami butuh dukungannya. Anda semuanya. Ya, Turun, turun, sadar Subreknya, subrek oke, subrek. Terus, udah. Jangan lupa subrek channel ini karena anak akan berlaru ke subrek channel ini. Enggak sakit. Stop. Ini adanya. Stop. Ayo kita tinggalkan balik deh barudak. Senang sip, terus ambil ke naon? Kyo. Perempuannya. Iya. Kodir ngomong. Pen sama pen dong. Apa pen? Assalamualaikum buat yang udah nonton. Ya, jangan lupa share. Like and comment.
Lik, Jangan lupa dukungannya, semoga ini jadi terhibur buat kalian semua yang isi video kami dari PJH TV. Ayo